Moyan di pinggir jalan mah teu kudu make panggung, cukup tiup saayana. Tingali we mobil anu ngaliwat, langsung aya bahan diobrolkeun. Moyan di pinggir jalan kampung eta teh sakuduna dijadikeun tontonan nasional. Sabab sakali moyan di pinggir jalan, lalu lalang kendaraan jeung nu ngaliwat jadi sinetron. Mobil, motor jeung nu ngaliwat kabeh jadi drama moyan. Motor nu ngaliwat oge jadi bahan obrolan dina moyan. Teu hilap kupina disuruput. Bari udud. Aya barudak sakola lalu mah. Aya oge anu rek jajan chicken nu matak segerna moyan di pinggir jalan, tontonan gratis. Jadi tong diremehkeun moyan di pinggir jalan, sabab lalu lalang nu ngaliwat eta bikin bahan motivasi. Namun urang hirup ngerasa sepi, cobaan gerak moyan di pinggir jalan, sabab sanajan urang teu ngabogaan mobil, teu bogaan motor, santena ngabogaan carita. Sabab ku ayana moyan teh hirup urang jadi ramai, jadi seger, jeung jadi sehat. Yuk orang karoyan, santungtung moyan itu dilarang. Moyan teh nyambung jeung alam, nyambung jeung rasa syukur. Ari panon poe isuk, jam 7 lagi ka angin. Lain ngaduikeun alam, tapi oge ngaduikeun imun awak urang. Vitamin D, vitamin poe mah tuan jadi kuat. Ada leuwih etik jeung urangan stres. Sanes ukur jasmani, kami batin oge leuwih tanteu moyan teh kawas terapi alam. Tanpa ongkos, tanpa alam, tapi kasih dan masalah. Kadang moyan teh bisa dipakai waktu, keneangan diri sorangan cawi kumpul, bari musep kahadean Gusti. Mikiran kehidupan ngarasakeun napas eta waktu sepi tapi pinuh. Ku rasa syukur dunia nu rame bisa eureun sakedeung waktu moyan teu kudu jauh-jauh ka wisata. Cukup moyan iburuan sorangan.